Is it too much to ask for? Yeah. Can I put my lips on your skin, babe? Much to ask for. Sebelum dahar abdi mandi heula, sabab kebersihan itu penting. Sebelum memasak, hukum baheula lengan abdi supaya teu aya kuman atanapi bakteri yang nempel di lengan abdi. Abdi masak sorangan sabab eta leuwih higienis jeung bersih. Jangan lupa minum cai nu loba. Sanggeus tuang abdi ngerjakan tugas ti bapa jeung ibu guru kasih. Jangan lupa nganggo sanitizer lengan supaya lenganna bersih, teu aya kuman atanapi bakteri. Jangan lupa makan makanan yang sehat jeung bergizi. Cara nyegah virus corona nyaeta nu kahiji, ngumbah lengan anjeun bersih. Yang kedua, hindarkan kaliwat daerah wajah nyaeta panon, irung, sareng sumut. Yang ketiga, hindarkan berjabat lengan sareng ngarangkul. Terakhir, etika bersin sareng batuk jeung ulah hilap, tetap jaga jarak.